babul maf'ul min ajlih wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia sehormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang sadaya orang dosa saya kembali sama biasa dina imal palan mulia. Biasanya sudah orang sadaya kembali dina imal palan mulia. Ya kepada nambah menahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nambah menahu ka orang sadaya min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi a'udzubihi fi dunya amin ya rabbal alamin. Babul maf'ul min ajlih wa huwa al-ismu al-mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahu qama zaidun ijlalan li amirin. Ibab nyata arek dengan jelaskan masalah maf'ul min ajlih. Ibab arek jelaskan maf'ul min ajlih. Ari maf'ul min ajlih nyaeta barisna kudu nasab sarwahe namanya setiap maf'ul. Arek maf'ul bi, arek maf'ul min ajlih tetep kudu nasab. Kumaha? Nah, ada perbedaan dong. Kumaha ayeuna cara-carana ari maksudna maf'ul min ajlih mah nyaeta maf'ulna karena artina karena ngagungkeun karena arah-arah di mana-mana nyaeta artina karena arah-arah situnya nya di mana karena arah-arah situ mangka eta dingaranan anu positu teh maf'ul min ajlih. Contohna qoma zaidun ijlalan li amrin tuhnya nangtung si Zaid karena naon karena ngagungkeun tu karena ngagungkeun ka si Umar eta anu kitu maf'ul karena jelaskeun karena ngagungkeun tanya maf'ul karena arah-arah ngagungkeun atau karena arah naon yang penting karena arah-arah mangka dingaran positu maf'ul min ajlih. Tasa kitu bae para hadirin, mudah-mudahan ieu ilmu nahu sindap di ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang paham kana masalah maf'ul min ajlih ieu mah gampang itunya para hadirin. Maf'ul min yang penting kana arah-arah itu mudah-mudahan sinarapan urang sadaya Allah nabikeun ka boho deui. Nah sakitu bae kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.